Eta anu titah ngagasrok kalakah ngukuy cacing. Bukan ngagasrok. Kurang tuh amak-amakan. Eta ama kumaha atuh. Abi teh bieu teh ka warung Haji Lisma, kalajar ditagih rokok. Kita gitu naon. 200.000-an. Eta urut rokok nganyuk rokok kamarilin. Itu hanyuk urang mah eta mah dibayar ku ATM. Nah, 350.000. Bang ieu naon da urang mah teu butuh kartu. Lain acis nangke. ATM-na nang mulungnya. Sareupun dibayarna ya. Dasar sekabayan. Ka itu bayar ah. Can dibayar ieu. Yancan da ATM-na nang mulung eueuh nanahaonan. Nyala cacing lain nyala cacing urang mah ieu teh. Naon atuh? Keur ieu neangan harta karun. Di dieu teh aya wangsit timur su kaliwat. Wangsit Wahyu. Si tadi dia dah. Tuh tinggal itu. Tuh harta karun tuh. Urang teh keur harta karun yang nyala cacing ieu mah. Sanu nyala cacing. Ah sakarepna we ah. Bodoh teuing.